Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kasadaya pamirsa nu dipika cinta. Wilujeng enjing. Mugia sadaya dina kayaan sehat walafiat turahayu. Abdi Winda bade ngiringan anjeun dina program berita anu nyangking rupa-rupa warta enggal jeung aktual pikeun nambahan wawasan urang sadaya. Mangga urang simak babarengan. Pamirsa dina warta anu kahiji film animasi nasional nu judulna Merah Putih One for All anu diluncurkeun pas dina peringatan 80 tahun kemerdekaan RI. Janten bahan perbincangan umum. Proyek anu nyiapkeun warga sakitar 6,7 miliar ieu nampi kritik anu kacideuskeun di media sosial. Loba warganet nganggap kualitas visual jeung jalan caritana can saimbang jeung standar animasi modern. Salian ti eta, film karya Toto Sugriyawa ieu oge disorot lantaran diduga nganggo aset 3D nu dibeli ti platform daring sapertos Delusion. Karakter-karakterna katingali mirip sareng model di content store, nepi ka muncul heula patalakan ngeunaan orisinalitasna. Kontroversi beuki rame lantaran film ieu disebut minangka bagian tina peringatan kamardikaan pamarentah sarta ditayangkeun di tengah padatna antrean film lokal. Proses produksina oge relatif pondok, ukur sekitar 2 bulan. Film Merah Putih One for All ngangkat semangat kebangsaan ngaliwatan cerita petualangan barudak, tapi tetep jadi patalekan sabaraha saestuna biaya jeung standar ideal pikeun nyieun animasi anu mumpuni. Yuk kita lepaskan. Tadi kalian lepaskan, lalu serahkan kepada kami. Saterasna Kementerian Sosial melakukan indikasi kecurangan agung dina panaluran bantuan sosial. Sekitar 600.000 panerima diduga melakukan manipulasi data mengakukan diri salaku anggota TNI Polri. Kadokter sangkan kenging dana bantuan. Hal ieu diungkapkeun ku Menteri Sosial Saifullah Yusuf nalika ngahadiran acara wisuda di Politeknik Kasejahteraan Sosial Bandung. Numutkeun anjeunna langkah tegas bakal dilaksanakan minangka bagian tina revolusi data. Saluyu jeung instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Pemerintah ngajamin hak masyarakat anu laris-laris berhak moal kapicen. Reaktivasi data dibuka ngaliwatan desa, kalurahan, aplikasi Kemensos dugi ka dinas sosial satempat. Samemehna 1,9 juta keluarga penerima manfaat geus dicoret lantaran dianggap mampu secara ekonomi. Pamirsa, salajengna aya kaulinan Roblox, hiji platform kaulinan online anu ayeuna seueur dipikaresep ku barudak. Sanajan kitu, kaulinan ieu ayeuna jadi sorotan sanggeus Menteri Pendidikan Dasar jeung Menengah Abdul Mukti ngaluarkeun larangan barudak nu eta kaulinan. Naon alasanna? Platform kaulinan online anu kerjantan karesa barudak ieu ngamungkinkeun rupa-rupa pamain nyiptakeun sarta mainkeun rupa-rupa jenis kaulinan. Di balik kageroan anu bisa memicu kreativitas barudak, nyatana nyimpen eusia nu dianggap ngahariwangkeun. Dina ruang maya eta, pamake oge tiasa silih interaksi tanpa aya watesan umur. Menteri Pendidikan Dasar jeung Menengah Abdul Mukti ngaluarkeun larangan sangkan barudak henteu main Roblox. Alasanana, kaulinan ieu ngandung adegan kakejaman. Numutkeun anjeunna, siswa sekolah dasar tiasa wae niru naon anu ditempo sarta ngamalkeun kakejaman dina kaulinan ka kahirupan nyata. Anjeunna nyontokeun, lampah ngabanting karakter dina kaulinan sigana biasa-biasa wae. Tapi lamun dilakukeun dina kahirupan nyata tangtu bahaya. Nanggapi larangan ieu, Menteri Sekretaris Negara negaskeun pamarentah musir kana eusi unsur negatif dina unggal konten sanes kan ukur dina Roblox. Memang kita merasa sudah melewati batas, ya. Apa yang ditampilkan di situ mempengaruhi perilaku dari adik-adik kita, ya tidak menutup kemungkinan kita mau melindungi generasi kita, nggak ragu-ragu juga kita. Kalau memang itu mengandung unsur-unsur kekerasan,
ya kita tutup, nggak ada masalah. Di tengah pro jeung kontra, geus saestuna kolot kudu ningkatkeun pengawasan kana eusi-eusi anu tiasa mangaruhan negatif ka barudak. Saterasna kayaan sosial jeung politik anu memanas memunculkan gelombang aksi demo di sababaraha kota. Di tengah aksi eta muncul unggahan viral eusi tuntutan 17+8 di media sosial. Di tengah aksi eta muncul unggahan viral eusi tuntutan 17+8 di media sosial. Dokumen ieu ngamuat 17 tuntutan jangka pondok anu ditargetkeun tanggal 5 September sarta 8 tuntutan jangka panjang nepi ka Agustus 2020 genep. Salah sahiji tokoh anu nyuarakeun aspirasi ieu nyaeta influencer Jerem Pauline. Ngaliwatan akun Instagram pribadina, lalaki yuswa 27 tahun ieu ngondang masyarakat pikeun nyebarkeun jeung ngunggah deui pesen eta sangkan suara rahayat beuki kadenge. Sarta dina warta pamungkas Nilai tukar rupiah terus ngalaman tekanan serta ayeuna nepi ka 16.750 per dolar Amerika Serikat, melemah sekitar 0,48% atau nepi 80 poin. Ieu janten tingkat panghandapna dina sababaraha bulan katukang. Pelemahan rupiah dipicu ku pernyataan pangayarna ti Bank Sentral AS nu ngajadikeun investor deui ngaburu dolar AS salaku aset aman. Indeks dolar nguat sanggeus pidato kapala di Fed Jerome Powell anu nyebatkeun tetep hati-hati patali kawijakan suku bunga. Akibatna, pasar ngira Bank Sentral AS teu acan bakal gancang ngalemeskeun kawijakan moneter. Rupiah oge kacatet melemah ngalawan mata uang utama sejen sapertos dolar Singapura, yen Jepang, jeung euro masing-masing sekitar 0,51%, 0,57% jeung 0,54%. Pamirsa nu dipika hormat, eta tadi runtuyan warta anu parantos abdi sampaikeun dina kasempatan ieu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.